Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anuka tilu nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu katiluna. Atuh eta sora soang geus mimiti disada ku kituna sor cikopina parsamakna am leupeutna bisi lapar ajrugan di tengah jalan. Tempak dong 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 pak. Saeutik oge teu pernah kabayangkeun dina uteuk bakal ngalaman kajadian anu di luar nurul di luar nalar saperti kajadian harita nu kaalaman ku Lamsijan. Perasaanana campur aduk antara sieun jeung was-was komo nalika ngadenge katerangan ti si Wanoja anu nyebutkeun yen dirina teh lain manusia. Berarti salira teh jurig atuh meureun. Tanya Lamsijan satengah buncelik. Tuurna ngageter nyoroncot. Alatan dina pikirna nu aya di hareupeunana pasti didemit jeung ririwa anu bakal ngaganggu katenanganana. Sanes Kang, abdi mah sanes jurig, sanes ririwa, sing tenang Kang. Lantaran abdi mah teu sapertos anu aya dina emutan Akang. Cek si Wanoja baju hejo ngawalon ku sora halimpuna. Jabati eta imut kareueutna teu waleh ngahias kana bibir endahna anu ipis moronyoy beureum gemes hayang ngegel.
nya naon atuh lamun sanes jurig atawa riwa mah cobi jelaskeun atanapi memang ieu teh aya di alam barja. Waktu ngadenge pananya kitu ti Lamsijan, si Wanoja ngadon ngalengkah maju beuki ngadeukeutan ka Lamsijan. Bari jeung panonna neuteup Lamsijan anu beuki samar pola. Atuh puguh we pikeun Lamsijan mah. Tong boroning ayeuna anu jarakna ukur sajengkal ti si Wanoja anu geulis. Dalah tadi oge masih aya kana sadepaan. Detak jantungna geus ratug teu puguh. Sakujur awakna beuki ngageter. Maklum lantaran saumur-umur oge dirina karek ngalaman harita deket jeung Wanoja geulis jiga kitu. Ari deket jeung Wanoja kolot mah sering. Malah jeung indungna ge pan apir unggal poe sagulung sagalang. Tapi ari deket jeung Wanoja geulis mah karek harita. Nepi ka karasa dina hatena sernud. Kang, peryogi kauning aku akang. Nu salerasna akang teh sanes di alam barja, sanes di alam kubur. Kumargi akang teh teu acan maot. Tapi akang ayeuna aya di alam jin. Cek si Wanoja. Sementara Lamsijan ngan teu wae ari langsung ngagoler mah saking ku kagetna. Betot berarti salira teh jin atuh ari kitu mah. Tapi kunaon atuh jin teh meuni geulis kieu? Tanya Lamsijan bari jeung gugup. Tapi si Wanoja mubuh seuri mani lucu. Sebab ngadenge pananya Lamsijan anu sakitu polosna. Mohon Kang, leres. Abdi teh bangsa jin. Tapi akang ulah salempang. Kumargi abdi golongan jin anu bener. Nepangkeun nami abdi Fatimah. Dupi ari akang sajenengan. Cek si Wanoja ngajelaskeun bari sakalian ngawanohkeun diri. Kaayaan Lamsijan mimiti rada tenang. Najan ari na pamikiran mah loba keneh nu can kaharti. Saterusna Lamsijan nyarita. Ngaran kuring mah Lamsijan, kawit ti Bantarsari, dupi nyai nyalira di dieu. Dupi nyai nyalira di dieu. Sareng kumaha itu jujutanana. Arehna nyai tiasa nyandak abdi ka ieu tempat. Kumargi apan tadi siang teh kuring kabawa palid ku cai lebak alatan aya bagong galak anu bade nyuruduk ka kuring. Cek Lamsijan nyaritana teu puguh. Kadang kuring kadang abdi. Pacampur saking ku gugup-gugupna. Teuing saking ku roke-rokena ngadenge seresoang isuk-isuk geus pating berewek. Numawi Kang, abdi teh tos pahatu lalis. Di dieu teh nyalira. Da nyakitu pun rama serang pun biang. Tos pada ngantunkeun sataun kapengker. Sarang deui ari perkawis akang tiasa aya di dieu mah. Kaleresan abdi teh nuju ngalangkung di saluhureun wahangan. Di dinya pisan abdi ningali aya nu ngarongheap.
alatan badetik karalep dina puseran muara. Sedangkan eta muara teh mangrupakeun wawates tapal wates alam jin. Jadi akang teh syariatna mah kasarat ka dieu. Nya saterusna mah ningali akang anu keur angkeleng-angkelengan. Ku abdi teh dicandak we ka tempat ieu supaya akang tiasa pulih deui. Gitu cek si Wanoja bangsa jin anu ngakukeun ngaran Fatimah. Satulina Fatimah nyarita deui. Dupi akang nuju naon atuh aya di leuweung. Dugi kabade ditubruk ku Bagong sagarupa. Padahal mah tewak we tukang Bagongna. Cek Nyi Fatimah bari imut ngagelenyung. Lamsijan jadi mesem. Manehna jadi kagugu waktu Fatimah ngomong gitu teh. Rasa tegangna nu tadi nangkod kiwari seutik-seutik mimiti sieurna peuyar. Manawi abdi teh kuring teh abdi kuring nu mana we nya abdi teh nuju buburuh ngunjalan kai kagungan nu mangseno. Tapi geuning teu kanyawan ti tadina ujug-ujug tina rungkun kirinyu teh aya Bagong anu nyuruntur bade nubruk. Nya kapaksa we abdi teh luncat ka lebak tapi labas teuing ngadon kawahangan. Jadi we kebawa palit. Cek Lamsijan sajujurna. Sedangkeun pikeun Nyi Fatimah kacida katajina ku kajujuran eta pamuda. Nah hatena ngagerentes. Karunya teuing kasep-kasep daekan buburuh kasar. Jaba meni jujur ngomong nate. Nah kamarana kitu nu jadi kolotna. Lebih ka budak pamuda ngorak ieu buburuh sesoranganan. Sanggeus ngagerentes kitu Nyi Fatimah teu manya deui. Ari sepuh akang kamarana kitu. Dugi ka akang kersa buburu jiga kitu. Nya ari sepuh mah aya gaduh keneh. Mung kantun pun biang wungkul. Dapun bamama, dapun bapak mah tos ngantunkeun. Tapi da nya kitu sepuh kuring mah teu aya kagaduh. Jadi nya kedah kumaha deui atuh ari sanes buburuh kasar mah Nyai. Oh, mohon. Kahartos atuh Kang ari kitu mah. Tapi keun wae anu penting mah halal sareng barokah. Sok sanaos buburuh alit oge. Tapi dicekapkeun pangabutuhna. Temal Nyi Fatimah dibarungku neuteub menit teleb pisan. Sementara Lamsijan jadi ngeluk tungkul. Sabab teu kuat kudu paadu teuteup jeung Wanoja geulis jiga kitu. Mohon Nyi. Ongkoh pan saayeuna mah teu acan aya di jalan anu sanes pikeun nyiar pirijkieunana. Piduana we atuh Nyi. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa kenging padambalan anu sae. Sejabi teh eta kuring teh mun tiasa mah punten kuring teh mung tiasa ngahaturkeun nuhun we kana kasayan Nyai rehna tos kersa ngajait kuring tina balai gede anu kabawa palit ku cai anu umpal-umpalan. Hatur nuhun Nyi, hatur nuhun. Cek Lamsijan bari tungkul. Sami-sami Kang. Datos sakedahna ieu atuh. Ari silih tulungan mah. Sok sanaos urang benten alam jeung benten jenis. Mohon didungakeun pisan ku abdi. Mudah-mudahan akang sing ageng milih. Amin. Mohon hatur nuhun Nyi. Mugia kasayan Nyai kenging walesan anu ageng. Tapi punten ye anu satrasna mah kuring teh bade aya pamundut ka Nyai manawi Nyai ridho gali.
Pamundut naon kitu Kang? Panginten abdi teh bade nyuhunkeun dijajabkeun di we kararompo. Kumargi pan abdi teh terang jalan uwi ya teh Nyai. Oh gitu. Tenang we atuh Kang. Da ku abdi oge moal disumputkeun ieu di dieu. Bade naon kitu di bumi oge. Sing betah we heula samentawis mah di dieu Kang. Cek Nyi Patimah bari nemongkeun imutna anu kareueut anu matak deung deuleueun. Kapan hawatos kapun biang di ditu. Da pasti dedepeun komo pamit terangan kuring ka bawa palid mah mana teuing sedihna. Sakedapan mah Nyi Patimah teu langsung ngajawab. Sababna hatena timbul rasa anu teu bisa dijelaskeun. Tapi najan kitu dirina teu bisa maksa. Kusabab bener pisan anu jadi korotna Lamsijan pasti bakal ngalaman kapeurih nu luar biasa. Bakal deudeupun jeung bakal leungiteun namun malam Sijan teu gancang-gancang balik. Nya mangga atuh Kang. Ku abdi bade dijajabkeun deui. Tapi sateu acana abdi bade masihan heula ieu. Ieu. Cek Patimah bari nyodorkeun hiji batu kelir hejo. Hejo herang sagede siki jaat. Batu naon ieu teh Nyi? Tanya Lamsijan bari nampanan eta batu hejo. Ieu teh batu anu namina batu mustika hejo. Nya ari kagunaana nama pilih irah-irah akang aya kaperyogian atanapi meryogikeun bantosan abdi. Kantun usap we eta batu 3 kali bari sebatkeun nami abdi jurig. Punten Patimah, insyaallah abdi bakal sumping Kang. Cek Nyi Patimah ngajelaskeun barina hatena mah ngaharepkeun dirina bisa remen patepung jeung Lamsijan ku ayana batu mustika hejo anu dibikeunna. Oh, mangga. Ieu batu ku akang ditampi sareng bade dirawatan sakumaha mistina. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Mohon Kang sami-sami. Sok atuh ayeuna mah akang kantun peureum we. Tapi engke lamun akang ngangse kembang malati sareng ngadangu sora manuk gagak enggal beunta deui nya Kang. Kitu parentahna Nyi Patimah waktu harita. Nu satuluyna mah samemeh meureumkeun panonna. Lamsijan sasalaman heula jeung Nyi Patimah. Bari sakalian nganuhunkeun. Waktu paantal antara dampaleungeun eta dua nonoman anu beda alam. Harita pisan aya rasa nu aneh anu dirasa ku Patimah jeung ku Lamsijan. Nalika pagesrek kulit karasa ngarenyed jeung ngarasa nyetrum. Sernud. Tapi dumasar kana waktu anu samporet Patimah ukur bisa ngahalas. Selang sabaraha detik kahareup Lamsijan tuluy sila bari meureumkeun kadua panonna. Kalayan tekung silila ujug-ujug selengseng kaambe bau minyak malati meuni saujratna pisan bari jeung kadenge ku Lamsijan di luhureunana aya sora manuk gagak. Atuh sapada harita Lamsijan gancang beunta. Tapi nalika beunta ana breh teh gebeg manehna kacidang ngagebegna. Kusabab dirina kiwari geus aya di luhureun kuburan anyar. Sorot mata Lamsijan ngusahakeun nyidik-nyidik ngaran anu aya dina batu tetengger. Sabab teu pati jelas alatan ngan ukur kacaangan ku remeng-remengna cahaya bulan.
Astagfirullahalazim. Nah, ieu aing. Hah? Ceuk Lamsijan teu teruskeun omonganana. Waktu matana nenjo kana ngaran anu ditulis dina batu tetengger eta kuburan. Anu unina kieu Lamsijan bin Pardi, lahir bulan Juni 1880, wafat bulan Mei 1888. Ya Allah, Gusti, berarti ari kitu mah aing teh geus dianggap pae meureun. Ambe cilaka. Ya aing kudu gancang nepungan indung aing disangka geus pae. Kitu gerendeng Lamsijan. Bari teu tatapas sini deui harita kene oge mainna langsung berengbeng, lompat ngabecir, lompat sakalumpat lampetna, muru ka lemburna nuju ka imahna. Para wargi sadayana sedengkeun kaayaan di lemburna kabeneran poe harita teh nincak poe nu katiluna numbutkeun itungan para warga kampung Bantarsari nyata poe katiluna ti saprak Lamsijan kabawa palit. Jiga biasana sabada Isa para warga ngayakeun tahlilan sakumaha ilahar anu sok dilakukeun di kampung-kampung. Tapi dumasar kesepakatan tahlilan teh ngahaja di masjid supaya teu ngariweuhkeun kanu keur kaparuh anu keur kaparupuhan anu keur katunggaraan. Sabubarna tahlilan ditungtung jalan anu berasna ka astana. Dina handapeun lampu listrik hiji jirim kalangkang ngajuringkang jiga keur lumpat muruk ka tengah lembur. Aya ku pamareng-mareng harita Mang Ujang anu pangheulana kaluar ti Masigit arek balik. Tapi karek oge sabaraha lengkah ninggalkeun masjid beungeutna ngadak sepapias, bibirna ngageter bari ngagorowok, ramona nunjuk ka pelebah anu keur lumpat. Yurik si Ijan hirup deui ririwa kabur kitu ceuk Mang Ujang porongpong. Gogorowokan bari terus ngabretek kabur. Sementara anu sejena pada culang cileung bari cuk-cek milihan sendal sebab masih keneh na teras masjid. Padahal anu sajena mah geus paburiak di buburanjat pating gorowo. Atuh kulantaran pasedak-sedak tungtungna selih tumpang aya nu sarungna aya nu asup kana jero sarungna bari teu make kolor. Atuh sirah gede ngadon papanggi jeung sirah leutik pa antung-antung jeung pa ngobrol-ngobrol. Wah, pokona bari pating gorowok pating jerit. Ririwa, si Ijan hirup deui, Jurik. Gulung. Ieu sarung kuring kacepet banto. Gulung. Cuk Mang Warji anu lumpat paneuri ti jero masigit. Ngan hanjakal manehna mah apes. Kusabab bakating kurusuh sarungna jadi ti kait. Atuh kayanana jadi tambah panik. Komo nalika Lamsijan geus nepi ka hareupeun masigit. Kayaan Mang Warji percis jiga nu kabulusan. Padahal Lamsijan mah nyamperkeun sote maksudna rek nulungan. Sing tenang di alam barjajan. Sing tenang di alam barjajan. Ulah rek ngencar, ulah ngagoda, ulah ngarencana jan. Jig grabalik deui jan ka alam anjeun. Sing percaya jan.
Sabab di dieu oge pada ngadungakeun ulah loba kariwang lantaran ayeuna mah geus beda alam. Singlar kasabrang ka Palembang kajeun teu mawa kerupuk oge. Anjeun ulah balik deui Jan sing tenang Jan. Gitu ngacaprukna Mang Warji saking kusawakna bari teu karasa kolor jeung sarungna geus jibrug base. Sementara Lamsijan tuluy nyekel leungeun Mang Warji bari sakalian rek ngomong sangkan teu neungeun. Tapi nu puguh Mang Warji kalah beuki ku gorobokan. Ampun Jan, ampun Mamang ulah dikukumaha Jan. Kapan Mamang teh geus ngilu ngadungakeun Jan. Sing karunya ka Mamang Jan. Duh, rek kumaha teuing mun Mamang nepi ka dicekek meureun pamajikan teh direbut batur. Ampun Jan, ampun. Cek Mang Warji bari luar lowe jiga rek lewe. Mang Warji, sing sadar Mang, sing sadar. Da kuring macan maot Mang. Yuh kuring asli manusia lain dari diwa. Sok sing tenang Mang Warji. Cek Lamsijan bari nepakan tak Mang Warji. Nu satulina mah Mang Warji molototkeun matana pikeun nyedik-nyedik. Nah bener Lamsijan eta teh manusia atawa memedi. Bari jeung rada sieun Mang Warji maksakeun ngomong. Ijan, lamun maneh bener-bener lain diriwa. Lamun maneh lamun maneh bener-bener memedi coba ngaleungit. Ayeuna kene coba atawa robah wujud jadi pocong atawa sewang. Kuring mah teu bisa ngaleungit Mang. Komo kudu jadi sewang mah. Da jelas kuring mah lain siluman atawa jurig atuh Mang. Cek Lamsijan bari semu seuri. Atuh saenggeus meunang kapastian kitu mah Mang Warji terus ngorejat ngegabru ka Lamsijan. Ya Allah, Ijan, tetela, maneh teh masih kene panjang umur. Nuhun Gusti, si Ijan geus disalametkeun. Hayu Jan, hayu, gerak tepungan indung maneh hayu. Karunya disaprak poe harita oge, ngan hulang juntul we indung maneh Jan. Hayu tepungan hayu. Cek Mang Warji, anu dareuda kusabab saha jalma warga kampung Bantarsari atuh anu teu karunyaeun ka Lamsijan. Lantaran manehna mah saurang pamuda bager jaba jujur. Salian teh eta kapan Lamsijan teh sarua jeung tulang tonggong indungna dina enggoning nyumponan pangabutuh sapopoena. Nyamang ayeuna oge kuring terek terus nepungan si emak. Sambung Lamsijan bari terus ngoloyong leumpang. Sementara Mang Warji nuturkeun Lamsijan bari mere bawa bewara ka para warga kampung anu tadi geus balirat balubar alatan panyangkana aya ririwa. Gancangna carita saenggeus Lamsijan nepi ka imahna kala dijajabkeun ku para warga. Maunah anu jadi indungna teu eleh kagetna waktu anakna ujug-ujug diabringkeun ku balarea. Ya Allah, aya naon ieu teh? Geuning maneh Ijan? Ieu teh bener maneh atawa ngimpi ieu mah teh? Ijan, maneh bener anak emak? Tanya Maunah di antara rasa kaget jeung cangcaya. Laras mah, ieu kuring Lamsijan anak emak. Asli, emak lain ayeuna pangimpian lain. Kongkopan kuring macan maot mah da kaburu nyangsang dina areuy mah. Teh Lamsijan ngayakinkeun jadi indungna
sahaja manehna ngarusiahkeun kajadian nu sabenerna. Sabab dirina embungeun patepungna jeung punten. Sabab manehna embungeun tepungna dirina jeung jin geulis Fatimah jadi bahan catur balarea. Metak repeh we teu dicaritakeun. Alhamdulillah ijan ya Allah. Nuhun Gusti. Anak abdi masih kene di tangtayungan. Ukur sakitu nu kaluar tina bibir mauna. Sabab kabur manten kabek ku kabunga. Sedangkan lamsijan tuluy ngagabrug ngarontok ka indungna. Para wargi sadayana. Peuting harita kayaan di kampung Bantarsari jadi ngadadak rame ku ayana kajadian lamsijan balik deui ti jero kubur. Kitu numutkeun carita anu pabeja-beja kalembur sejen mah. Kayaan di imah panggung lamsijan jadi heurin usik alatan para tatangga jeung nuliana pada hayang nyaho kana carita nu sanyana. Malah dasar beja anu tereh pisan nerekab jeung sumebarna. Peuting eta keneh oge jalma-jalma ti kampung tatangga sarua pada daratang demi hiji tujuan nyaeta nepungan lamsijan anu caritana cenah bisa balik deui kaluar ti alam kubur. Tapi nalika keur rame-rame jalema ngaliud ngariung di imah lamsijan, no atuh ari ujug-ujug uluh waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya dia dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kituna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.